Halo, sampurasun sadayana panggil jeung channel Kindaber. Oke. Di video ayeuna channel Kindaber bade ngahibur deui aranjeun sadayana. Ku video dubbing Sunda. Mantap Wak, mantap. Benerkeun Wak tuh man. Oke lah siap. Tak lain itu acara nyetel video dubbing Sunda. Sampai me asup ka videona, mangga ulah poho eta tekan tombol subscribe na. Karena teu katinggalin video-video anu anyarna. Oke siap lah mang ngalem. Setel mang, tuman. Oke kita lanjut ke video kahiji. Di video ayeuna aya 3 Patrick ya nu pikasarieun. Menangkan nama manehna teh keur gegorowokan na parahu. Eta jeung jurig jarian. Engkau puji tingker ngaganeng ke tetangga LT nya. Malah Cilok. Kopian. Cilok Wak, cilok. Ayo we jelema teh. Rupa-rupa. Cilok na yuh. Tah cilok Wak, cilok ki gopean cilok. Aduh. aya we Mang Patrick ya sok pada nyambung teu batur ka mana eta ka mana. Tah dagang cilok deh. Aya we sok lanjutkeun Mang kana video sajana. Kita lanjut ke video sajana. Di video na aya Mamang Patrick dicari tanaman teh ketiga we di tiket jadi kasir. Telepon cenah. Ting telepon ka bogona, ting telepon tukang panci ya kamari cenah can dibayar. Rupa-rupa. Penasaran di orang setel videona. Halo, mani martabak, Wak. Ege Patrick. Bade meser panci 20 ribuan. Oh, burung sugan maneh mah. Halo Beb, kenaon? Oh, kunaon jelema teh sugan ku kolon di sia mah. Teu amakeun nya. Aduh gawe nya. Aya wae ah. Hari Mang Patrick sok aya we nepi ka serie teh nya. Oke lah, orang setel ke video seterusnya. Lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna aya Mamang Patrick ya biasa tingkahna nu lucu teh ya. Cara tana mah watere Patrick jeung SpongeBob teh keur ulin di jero timah. Dari tanah maranena teh keur neangan duit 500, murah keur 5 cenah. Eta duit 500 perak. Penasaran? Yuk orang setel. Pengdok keting corona sete. Mana sieun ku waudeng lain? Si kana mah Patrick sieun ku wadeng kacaprak. Urang waudeng. Patrick ulah kitu bisi nggiapeun. Urang waudeng. Yang dicekek ku dewek. Film naon yuk upaya dahan. Kalau keluarga. Rupa-rupa. Dah kumaha atuh dari Mang Patrick mah kitu. Anu mah urang lanjut ti ka video seterusnya. Di video ayeuna nyata tentang si Patrick keneh ye. Di video ayeuna nyata si Mang Patrick ya si Sandy jeung si Bob. Caritana maranehna teh keur arulin. Si Bob teh tuak tae kana tak kacikur. Labuh we. Naon? Sok aya wae bahaya atawa lamun dragon tina kacikur mah. Bapang nama luhur. Penasaran videona? Sok urang setel. Laan carana tur dijadikeun parasut, Mang. Kieu lain ha. Buru pamalik kelotek urang. Sukan gaplek pada maneh. Aya wae. Si Mang Patrick betul marek labuh karena nyetah di sok aranehnya.